Lamun kakarak jadi santri doang kula nu sok didongengkeun deh. Ji santri kakarak ge 1 tahun 2 tahun mah santrena dibere ilmu tauhid anu luhur ku guruna. Ketika ngaji kabeh menang ti Allah, urang nu Allah ti Allah. Keke ngaji deui sarua bae. Gerak urang ti Allah, kicep urang ti Allah. Wabeh ti Allah, langit ti Allah, bumi ti Allah, nu Allah kabeh. Urang mah teu bogana naon. Urang awak urang nu Allah, berikut ruh ge nu Allah. Nu urangan. Asal ngaji kitu kan ai santri anu kakarak, Mbak. Mikirnya nu Allah kabeh. Mantap cenah. Tah beneran kiai aya tamu dek disuguhan cek kiai tewa kotokna nu bede teh jago pencit. Sangkaan kiai kan nu kiai horengan nu santri nu tadi teh barang maghrib si santri neangan kotok dah leuwih hiji kotok aing nu jago ye ka mana cak cenah ye kotok teangan bebeja ka mama naon sia leungit kotok hiji nu jago gede tadi ku mama meureun dipencit cak cenah kunaon tuh mama dipencit lah tuh nu Allah ye cak cenah. Masalah geus didokeun beja nu Allah. Geus masalah tuh. Kanu bodoh mah diancam ku nya sia ku aing. Awas dideleukeun ku aing mana kotok kiai nu bade ku aing. Ayo sialah. Kebenaran kiai teh boga kotok, boga ge embe, pencit bae ku nya. Pencit embe. Atuh kiai ge sarua barang magrib jangan embe hiji. Tangan ka santri. Aya anu tadi teh. Siapa mencit me aingnya cak ke kiai teh. Kiai. Kunaon atuh dipencit? Atuh nu Allah cak cenah teh. Atuh ku kunaon dipencit? Bener ge nu Allah ulah gede teuing atuh. Kiai ngarumah sial tah santri goblok cak cenah. Ieu kan salah mere ilmu. Nun can wayah dibere Allah-Allahan bae, akibat dibere akhirnya kos kitu tah. Bere heula fikih, bere heula tauhid, ulah langsung ke Allah bae. Asana sendal kiai bea kabeh. Masya Allah. Nah, iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kudu tata cara thariqahna mimiti tauhidna heula. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon sifat 20 nu mantep heula. Sanggeusna sifat 20 nu wajib ka Allah, nu mustahil ka Allah, nu jaiz ka Allah geus mantap. Wari kakarak ngaji leuwih jero deui tentang tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat.